Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliq wal khatimi lima sabaq wal nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaoskeun deui nadaman Sunda tentang ilmu fikih dina pasal martelangkeun sunat-sunat wudu. Ieu nadoman teh disusun ku mamapagelaran dua Sumedang nyaeta al-alim al-alamah Ki Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ieu nadoman aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna kasadayana anu ngopingkeunana tur anu ngamalkeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sunat wudu loba pisan sawarehna ieu buat disebutan hiji maca bismillah dina memehna dua ngumbah dampal lengan dua nana tilu nyusur ari kaopan guguro lima nying sregenap italatu guro yani ngumbah rarahina dilegakeun ngalawihan kana anu diwajibkeun katujuna ngapikeun juru panonna kadalapan nyorokan jenggon godegna kasalapan ngusap sakabe sirana kasapuluh ngusap ceuli dua nana kasabelas kudu tilu kali dina ngumbar jeung ngusap ulah lali 12 ngaheulakeun katuhuna dina ngumbah leungeun jeung ngumbah sukuna 13 nyorokan ramo-ramona 14 ngosokan anggahotana 15 kudu italatu tahjil ngalegakeun ngumbah leungeun rejeng sikil 16 kudu nyang haram ka kiblat 17 muwalayani telang ka 18 ulah ditulungan dina ngumbah anggahota jeung ngosokan ka 18 ulah disusutan entas wudu tapi antap sing nyang celakan 20 tos wudu madam ka kiblat ningalangit maca doa jeung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.